Keur libur mah geus pasti masakna anu bau-bau. Jus ayeuna urang nyen sambal teri pete. Bumbuna seperti biasa bawang beureum bawang bodas cengkeh. Terina make teri jengking geus dikumah terus digoreng bikin kagaring. Peuteina nu pasti nu karolot nya besti. Tah bumbuna ayeuna urang coper kasar we ngarah karasa. Lamun lembut teuing ngagilingna teh asa teu pati enak cek abi mah besti ngeunahna teh kasar-kasar keneh kitu aya guguruntulan. Tah ayeuna urang gorengkeun si bumbuna nya besti sing nepikeun ka asa. Asupkeun daun jeruk ngarah seungit. Kusang kaseng sing nepikeun ka pecah minyak kaluar minyakna tuh tingali besti teh geus asak bumbuna lamun geus kieu mah. Lamun geus asak si bumbuna geus seungit minyakna geus kalaluar ayeuna tambahan cai. Caina saeutik we keur ngalarutkeun bumbu tambahkeun uyah, kaldu, pecin sesuai selera. Terus tambahkeun gula bodas. Terus bumbuna geus arasup kabeh ayeuna tambahkeun peuteina. Pasakeun si peuteina teh sing nepikeun ka layun nepikeun ka asaknya besti ngarah teu bau atah kitu. Tuh tinggal geus lalayu kieu geus asak geus seungit si peuteina teh ka ambeul ayeuna mah abuskeun we si terina. Terakhir we si terina namanya lamun geus eueuh caian supaya si terina teh tetep garing tapi heueuh da teri jengki mah teu garing-garing teuing nya besti anger we semu liat-liat geuningan. Putri Medan nu laleutik oge ngeunah pisan besti. Atau lamun nu teu resep teri asin mah bisa ku teri tawar geuning nu araripis. Nyaan ieu mah moal teu ngalimet dahar teh jeung nu kieu mah besti tuh tingali. Da geus paling bener lamun masak di hari libur nya eta menuna teh nu bau-bau lamun teu peuteuy nya jengkol. Komo lamun sangguna sangu liwet we ieu teh besti geus we matak ngagagalkeun diet deui wae.